Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang panjatkeun kahadirat Allahu subhanahu wa ta'ala. Shalawat sinareng salam anu salawasna ngucur ka junjunan urang sadayana, junjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patepang deui sareng simkuring, ayeuna urang ngabahas dina perkawis jalur agama. Jadi jalur agama teh, jalur ka Allah teh kedah resmi, kedah jelas guruna, guru anu resmi, anu aya izin ti Allah, anu aya sambungan ka Allah, nu mawi dina katerangan oge urang wajib guguru, anu guru-guruna nyambung ti guru ka guruna deui dugikeun ka junjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng ujungna nya Allahu subhanahu wa ta'ala. Tah janten eta teh katetepan ti Allah supados jalmi henteu lieur kedah ka mana jalana, nyaeta jalana anu dicandak ku para nabi. Tah saatosna Kangjeng Nabi parantos teu aya, diteraskeun ka ulama pewaris nabi teh ya. Tah eta jalur anu saterasna, jalur nu mawi aya nu disebat tali Allah, nyaeta tali rohani anu nyambung ti guru ka guruna, ti guru ka guruna deui. Janten eta tali sabab hubungan rohani mah langgeng. Janten anu disebat sanad ilmu, janten ilmu rohani anu wajib nyambungna. Sabab ilmu jasmani mah bakal kakeunaan wae ku ruksak, bakal kakeunaan wae ku robah ku polah-polah manusia sabab nuturkeun kahayangna masing-masing. Cenah bade syariatna anu NU, anu Muhammadiyah, anu manawae mangga, tapi anu wajib dituturkeun diuningana dina perkawis ilmu rohanina anu utama nama. Sabab hubungan sareng maha rohani mah kedah ngangge ilmu rohani deui. Hubungan sareng anu maha rahasiah kedah ngangge ilmu rahasiah deui, ilmu khusus lil khusus. Janten anu disebat sanad ilmu anu nyambung teh ibarat sambungan listrik, sambungan walungan anu nyambung ka laut. Upami hoyong dugi ka laut eta, urang kedah nuturkeun walungan eta, anu walungan eta teh anu dugi ka maha cai eta. Ngan kade dipayun bakal seueur aliran anu mengkol eta parantos titis tulis, parantos hukum alam nu mawi kedah kuat dina jalan. Begitu oge jalan ka Allah bakal seueur persimpangan di payuna, bakal seueur anu mengkolkeun supaya urang ulah tiasa dugi ka Allah, nyaeta mangrupa ujian-ujian anu parantos ditetepkeun. Tah janten pentingna resmi, henteu tiasa ilegal, sabab upami ilegal mah moal ditampi
tah eta katetepan ti Allah teh kumargi kedah nuturkeun jalur anu resmi teh supados dugi supados urang teu sia-sia ta ulah dugikeun ka nuturkeun calo ibaratna seueur hapunten bae ai calo mah kan ngajak-ngajak tapi manehna henteu ngiring jeung urang malahan hayang dibayar ngan saukur nunjukkeun alamatna bari jeung manehna ge can pernah nepi ka alamat anu ditunjukkeun ku manehanana. Tah ayeuna teh seueur pisan di zaman ayeuna teh ibarat nu mawi sim kuring ngabuka di dieu supados leuwih kahartos ku para saderek sadayana janten agama teh wajib dina jalan anu lurus teh jalan anu resmi saleresna eta. Moal dugi ka presiden upami urang teu ngalangkungan RT RW lurah camat tah eta teh tingkatan jalur nuju ka presiden tah tingkatan jalur anu ka Allah oge sami kedah pendak sareng ulil amrina anu nyambung ka Rasul nyambung ka Allah nu mawi dina rukun iman anu manglapis-lapis eta teh tahapan tingkatan-tingkatan cahaya anu wajib ku urang kasorang tah nyorang ka Allah teh kedah ngalangkungan ulil amri nu di zaman ayeuna heula nembe nembus dina perjalanan rohani naik na kasadaran naik na dimensi ngaraketkeun diri ka Allah diraket beki kenal ka Allah tah rupina sakitu heula ti sim kuring mugia katampi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.